warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Abina Syaisnya Putri di kelas 12 PBS 2. Nabi bakal macakan naskah monolog anu judulna Ngenteng karya Teddy Mutahdin. Jual ngenteng netep imut karena bagian-bagian banget jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sebagainya. Geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara biasa dibobodo teh hehe jerawat meni beureum kieu pencet kitu sieun perih antep wae asa ngagokan deui tapi kekeke asa jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asakna jika cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna ngamudag cahaya anu smorot di soca anjeun Kang nya bener jadi panyari geuning panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepres pisan kana panyambung sareng keuning mama ari gadong alaka nini kuring naon deui nu jika mamah teh nya nya biwir jeung buuk jika kembar cenah kuring jeung mamah teh tah palebak awak jigana ngalaka bapa malah lebah lempang mah ceki pisan pada ngarebray nurutan lempang bapa saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa ari bapa nya teh saderan ti fotokopian ti bapana deui nya mah nya ti aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujangantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci baki antep netep enteng euleuh eta saha nu kalaluar ti kalangkang beungeut kuring ulah beki ngalobaan ambuing kaharti nama nya dina kuring teh aya mama aya bapa aya aki aya enin aya uyut aya bao aya karuhun nya aya walungan cinta nu panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Hawa kana diri kuring nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh nya mohon insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun bisa dipiara ku kuring walungan cinta aranjeun nu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran moal digegeuleuh mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bungah cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina pipi geura ngarandakah terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring karesna ngamaria terus ka anak incu buyut bao terus nepi ka turun tumurunna sakieu wae ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.